Welcome to my channel. Soream diajar di imah telah iya kumaha kaharepna coba diajar di imah mah mending sekolah namun di imah jawabkeun tahan pisan lah sia mah angkat tangan asli angkat tangan aduh diajar di imang setengah lantik teuing teh beruncat gitu akhir wae lah ieu lah bismillah jero Kunaon Din? Kunaon ai maneh? Kalakuan teh kieu wae atuh. Aya naon? ieu urang teh atuh da geus lieur oge kahareupeun pisan diajar onen teu ngarti oyuhan. Naon nu diajar oge hiji tambah hiji oge geus teu apal urang mah naon diajar di imah mah gunana pisan lieur. Din, tong kitu Din, indung maneh nyahaeun keneh ka maneh. Tong dilakukeun nu kitu teh, Allah mah teu narima. Maneh mah ayeuna narima we kitu Pak. Diajar di imah teh Din, masih lieur ge bae. Aing geus sarua diajar Din. Lieur atuh da euy. Ya mah sing sabar we, wayahna da aing geus sarua. Ayo ah, geus balik we panggilah. Ieu make waktu. Kira orang bisa balik di ke sekolah. Diajar di imah. Namun saup urang kosong belaka. Boro-boro aya pelajaran nu ngarti saeutik-eutik acan. Badai geraan ngaliwat tinggalkeun negeri ieu sangkan segala aspek bisa balik deui etap aspek pendidikan sosial jeung ekonomi